الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله. Aduh, cerapeng kakarak datang ya. Ini budak di lembur yang seramai ini moncit mbak ya. Nah tadi tuh yang carapa ya, hangan teh lah ya. Nah yang lamun telu moncit di peraku yang tadi berjatah PRT ya. Are korban gitu kan sudah kaya aku. Kok arah BRT kain tengah bagian beraku. Mau aleng mau tilun mau naik gorol nanon gitu di bagian mau berabek kan bukan nama RT. Atau aing piraku teh ngamaklum aing pan jelema susah ya gitu kakarak balik aing mah di Jakarta lah ya mau nama tos kuli pan di Jakarta ge jelema susah ya pan butuh orang eta mah RT tengah bagian ka aing waktu daekeun aing moal ilun gorol ge sabodo amat moal aing ngawedel ka RT jor teh. Aduh, alhamdulillah bay ya, berbagi geus anggeus ya. Tinggal duaan deh, si Black jeung si Adung. Aneh, ngori kana ngaranjap areuh eta budak. Tena berbagi sok hang di baragianan bae. Modal si Adung belum nonjol-nonjol. Tapi yang tetep we dibere jawarga keneh ya. Telepon heula ke ini. Mana aya di ini. Jadi si RT doang na nelpon ya. Halo teh, di mah bagian teh yang daging. Kabagean atuh, mun kuat emosi bae. Di situ di bagian. Ya tuh, oh, di bagian mah. Oh, oh. Haha, tenang. Ayo. Kurosa bae minta pamake si Adung ti baheula. Mun kuat seuseun tak aing di situ di bagian kana pokoknya di bagian. Oh, kabanderan dia Black ka dieu. Biar ka dieu. Ka bagian dari hijau dia. Dia jeung si Adung. Nanti kebagian ya daging dah. Atuh ieu lah daging korban dia bagian dari dia duaan ya. Dia jeung si Adung ya. Kebagian yang gitu nya. Laju eta si Adung ilo bagian tadi eta. Atuh ka bagian si Adung ge ya. Laju eta si Adung jeung aing di kitu duaan eta. Heeh, duaan di dari ya. Atuh kaberan burung eta nu si Adung burung sekalian ku yang dibawakeun gitu. Udah kan si Adung. Kalau si Adung aing. Atuh kemayangan gitu main Nggak sampai perlu. itu cara apa ya geus bagi. Kaberan tah. Dia nu mana nu si Adung ya? Sarobaya menang lo kabeh ge. Surabaya. Oh, 2 kilo ewang. Bener ya. Heeh. Pokoknya mah nu si Adung bae hijinya. Nu si Adung hiji nu Jeung aing hiji gitu. Heeh. Oh, siap. Sabagian ewang eta kabeh rata sakitu. Ternyata ya nya. Laju geus Paslina. beres ya bagi beres ya. Beres eta terakhir eta. Bener temu ilmu menton saya tanya. Oh, henteu. Waras saya tanya. Oh, atuh di telepon gua yang tadi bisa sewot bae manehna. Rak datang cenah pandengeng Oh. eta. Oh, burungnya enak kon sadung geus Oh, kaberan rak datang mah teh Jakarta eta. Panas. Beneran bae lah ya si Black ka dieu. Dasar sangu kayak nganu si Adung jauh. Geus dibikin bae eta. Lain ya si Adung aya eueuh ieu di mana ya. Atau ku yang mending di ulah dibikin gitu ku yang dagingnya. Oh, ku yang mending diganti jeung sabut di sini ya. Tu mana ku yang saya ya. Pasti nama ayah saya di mana. Jakarta datang. Ini ganti ku yang ku sabut ya. Kailan kuai yang nyaho na tu ilu babagin teu daging hang menang tumanan nu aing mah ya kuai digantungkeun di dieu soalnya bisi kanyahoan kumaneh tah mati
Iya lu bagian teh yang menang bagian ngelunjak saya tak. Pokoknya saya tak nyawa marung bagi saya dong kayak. Oh, atau yang kudu siap-siap yang marung aing bari yen sate teh doang aing. Jadi nyate ja daging ku share teh dikirim mana yang ka dia. Dasar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Beneran ya ayah orang. Wih, ya baik kekarak dateng ya, Black. Cager awak mah diuk. Alhamdulillah tah ya. Naon Iya. eta? Atuh daging pembagian TRT. Oh, share teh tadi nelpon ke orang. Oh, aya telepon. Kenal. Aya tah. Tadi yang kabaran ngalewat. Oh, jeung share teh. Di TRT panggil. Ya aing mah lu mantun berbagi pada ditu nya capek. Yang karak datang mata ke teman tuan. Sorangan mah licik. Lain lecek, panera kedatang cik kurang ya. Urang mah menipu polokot deui tah bau kan ya dengan ge. Oh. Yang dibere ada mah gati. Aya teh kabagian kukulutus ka panitia yang dibere daging. Terus kumaha ya? Iya mau nama titipan TRT ya nya. Oh. Daging ya. Aya mah 2 kilo mah ya. Ya. Oh, tak lumbayannya 2 kilo mah. Jadi Pokoknya- berarti orang nyata ya. Atuh pokona marung bayang kayak Hmm. kadung mah ngarung kena loba. Nu urang mah geus diteuneun deui mah gitu. Oh. Nah, aya 2 kilo mah ya. Berarti alhamdulillah ya, Ya. Black ya. Sotir mah heula, kayak lana urang teh heula. Oh, itu kaprah ya mah. Kaprah urang. Kayak kayak meureun nyatana mah kayak kaburi teh ge, ya tekaur gitu. Lain tekaur ka mana ya? Pokoknya ngaran lebaran kieu mah pan sibuk keneh meureun Oh, kadung. tapi 2 kilo mah ya. Black ya. Tapi mah daging kabeh doang nih mah kadung. Oh, nyatu alhamdulillah ya daging kabeh mah Black. Oh, tulang talengan teh gitu nya. Oh. Ngeunangi mah kebal-kebal dong ya. Oh. Eta masalah sangkutan. Kede heulanna nya. Tang nu kamari teh nu kamari. Oh, masalah utang teh. Atau ta matur bae ya kamari perjanjian aku mah. Nama yang kadieu nama. Udah sabari narutang berhubung ieu leungeun lah. Barau umbe keneh nya. Tuh kumaha orang gitu nya. Iya pokoknya mah geura di eta tah. Ya. Urang ge neuneuna tah kana kulkas jadi bisi bawa eta. Lain nuhun geus dibawakeun nya. Oh, siap-siap. Oh, ya ilu ngarajap henteu. Di nyawa sehat teh ka dieu meureun kayak gitu nya. Ngomongna anak mandi lah tadi mah. Oh. Ngomongna mah. Oh, atuh. Dia main lagi barau. Barau teh Siap. kuat ya nya. Ayo siap. Yuk. Lah, jika itu mah karena hutang malah. Seloba alasan bae, bo leungeun lah, bo embe lah leungeun. Ngomong bae moal geura mayar. Mentak naon horeng. Ulah kudu loba alasan bo embe segala macem. Lagu lama teh mah. Boh, atuh pokoknya main jadi nyata ya. Nek nyate aing sekuat tenaga pokoknya. Tapi ya, kok kieu amat ya, rada aneh yang main si RT. Kumaha ya berbagi. Si Black tadi ngomong daging kabeh cen. Kok ya rada-rada tuas kieu ya. Waduh, teu beres si RT pada ngabagikeun huluna kayaknya. Wastaga, atuh nahan nu edan si RT kumaha berbagi yang dibersabut. Haram jahadai si RT ku aing he. Bu, aing deuleuh he. Masya Allah. Pajuhku dia sabut tah, dong. Eta dia Black, haram jadah doang dia. Aing dibersabut dia. Atuh geus gerek.